eh pales puasa mah suara mangkok ge ai. Eueuhan. Can aya nu mareuri lebak teh ya. Gerak daratang atuh ye. Dagang teh karak mulai duitnya loba ya. Anjir ya. Keuntungan dagang bagus ya. Hitung duit ya. Atau usaha bulan puasa duit nah supaya dia Seribu tuh seribu isi jalan mun eta bisa yang dicabok duit yes sukan ya bahaya emang sisi jalan punya tuyulnya parwasa tuyul lagi naon sih arek neron ka dieu bagus atuh can waktu na atuh yakin geus dibuka sih mah can waktu mah iya can waktu na heueuh make kali dibuka warung atuh kumaha aing majang tah majang bagus tahu bagus nu leutik bagus nu gede si arek meulina nu mana kumaha isi uluna aing mah hayang nu gede sia sarwakeun we aing can waktuna meuli podeng heula we anu pahararayang da podeng geus sarwadehakan atuh dalin yang balurkeuneun lain jangan make up tah mah hakaneun bagus can waktuna jam berapa ini teh nya kecuali pola jam 8:30 maghrib pun DJ ibu kabur kena serangan lampu siapa pajibna mulugna meureun nanti gila ya mah pokona jadi kulub langsung ngeuna dia akan panasna sungut mau diulu nanya tukang dagang ada aya nu arek beuli diomongkeun can waktuna kumaha dibuka warungna ieu stres hitung lah duit kudu kumaha arek nyari mah wah aya eta bagus kan baktus minjem duit tadi dinya mah percuma haji-haji ke gelarna hungkul minjem duit tapi kudu aya bungaan riba dewek anti riba hirup mangge itu lagi 100.000 teh 10.000 sini semua balik hari ini balik ge bariji awang gabung sewang hah gabung sewang ayeuna atuh ayeuna sukan meureun duitna heula duit 2.000 ieu kira-kira we mang duit 2.000 rek meuli baktus akan tajieun ieu loba duit mah tuh heuh teh eta duit sebenarnya mah bagus mentek sebenarnya mah daripada cicing dagang baktus teh dia mah ka anu meuli rek moal sabeureut teuing duit mah ieu loba duit mah mau si guru nari si haji ieu mah arek mau jadi dinyemkeun ge edan ye naon cek mangkok yang kieu lah ieu aduh Gusti catatan ieu bonnya wadah spiritus naon sih teh eta berean ini balik kayu geus bere rejak heula we kopi na itu eta kopi teh warna koneng eta eta tah nah kalau ini tadi di paok ya goblok itu disusun terjun ke sini kesering juga abang mah kata energen ya dewek susu susu kopi ieu mah teh energen nya abang ambil kan nila aing tadi roti perasaan opat nang 2 ewang itu tah mabo ieu roti ini jadi aing para raok tengah sia aing mau nganyuk kehet nganyuk sia teh bebe ja enggak sia bulan puasa sia bulan puasa tah sia pamawana aing ajak-ajak sia sia teh tah
Kau beraksi diri,